Hiji deui aing mah. Naon? Duit. Saya bawa mantap amat. Pantes ngajakan aing. Ayo saya dah. Ayo. Yuk, pindakan asal keluarnya. Keluar keluar. Tangken takana bro. Mana gorenganna? Goreng mana ya? Yo. Pikir kasih soe pikir. Nah, aing deui wae. Sadar enggak sadar. Temor kan? Set. Just ke kebon deui. Berangkat. Hayang kawin tapi teu boga duit. Komas ya? Ke kebon. Heulah. Minum mulai. Ayo. Tapi kudu aya kopian. Aya lah, kopi mah tenang. Gorengan aya. Aya. Hiji deui aing mah. Naon? Duit. Saya bawa mantap amat. Pantes ngajakan aing. Ayo saya dah. Ayo. Berangkat. Jam, dua itu. Iya. Mana? Duit. Itu melihat SB yang melihat. Ih, mah maing. Kajian teh geus roba duit yang kene. Aing carekan kena bea. Kajian geus teh melihat. Allah, muah. Jam melihat. Ulah kada carekan. Belikeun da saena mah geus. Ai mah nu maing ulah Ih, sabang sarua ieu nu sia ieu. Mulai saena mah. Ulah yuk. Geus Bang. Nincakan kebonnya. Itu tuku urang we bersih tuh. Kamar ge anu nincakan kebon. Nyaho sama lain urang. Hebat sih loba duitna. Minang mah urang. Jeung aing dah modal kawin. Ulah. Jeung aing modal kawin. 2000. Dua orang yang yuk. Urang itu dibere. Geser, sadinya kan tuh. Kait. Baturan aing. Sampai gerajam. Gerajam ieu. Yang buru. Itu bisa kan gerak aing ngarejang buru. Golang, gerajam Bang. Masuk kan nih makosna ieu. Dan buru. Gerajam. Cai boga di cai. Bang ya. Ki jual jauh, nih jual jauh. Pulang ngajaul saya ka baturan aing, ngajaul saya ka ditu ka bol hayam. Setan warna-warni, warna berem, warna koneng buru. Buah. Mau keluar aing. Ih, Tanya Mang. anu ti mana? Sia saha? Aing kaki di dia. Kang naon sia hayang naon? Kaki. Kang naon? Tanya. Kang naon? Kang naon sia? Aing duit. Kan aing mah duit. Aing duit. Yo duitnya yo. Ma, Hayang naon deui? Kopi ya. Hayang naon deui? Duit lawan. Yo, tah. Kopi aing ya. Belikan kopi. Buru belikan kopi. Hayang naon deui? Gorengan ulah poho wijaan. Gorengan sekalian gorengan. Kebeneran ya, kopi sasaut si bapak deh ya. Alhamdulillah, umi beli gorengan oge. Ini tambahan lah kopi nak. Lah cukup segini. Nailan kau ngeta jurikeun kau yang pakai. Kau yang aya uyah ya. Kenaon jeung juli ieu. Geus dah jadi.
keluar. Mana kopi dari lawat? Keur dibelikeun. Bisa mah. Itu tuh aing ngomong sian. Itu aing geus sieun pan sarua. Mangga kopi Bang. Mana Tah kopina tah. bikin kasih sueba. Pan ka aing. Inum sia. Aku sia hidup. Minum bisa minum. Wah. Asin. Mana gorengan? Gorengan yuk. Kan kasih sueba. Pan sia nu kasurupan. Bisa dari bok sama bok siapa bro? Yo poin dakan asal keluarnya. Ada bro ada. Lu lah keluar. Tangken kakana bro. Coba dia jampe. Bang, kujang nilu cicing. Kujang muslian, Mang. Mang. Bantuan orang Mang. Kasurupan itu ayo. Kasurupan ke kepala sate. Tuh ke tukang kajian memang harus bisa ayo bro. Saya ayo. Mang tuh. Mau kena panjang. Mama mau kena panjang, ayo. Ada orang jalan lah. Oh, tukang cai. Cai yo. Lumayan ah. Sadar gerak sadar. Tembor kan. Kagak ya. Asli aing malalagaan ge. Oncom doang ngajakan colas ya mah. Astagfirullahaladzim, bukan talagaan doang geus main bukan banjur baras tuh. Oncom sia aing mah seruas di dieu. Itu konon mana kabong. Iya Kang, ceritana orang ngajakan suku ke kebon, manehna aing kopi, kudu duit, kudu gorengan. Sedangkan orang teu boga nanaon. Terus orang ti eta teh nyekel duit, urang mah bohong lah ke manehna aja ke berak kesurupan supaya dibere. Heeh. Nah, ayo mana deh. Jika kita melakukan pekerjaan, jangan mengharapkan imbalan dari seseorang. Mana deh nya? Nya Kang, nya. Lamun orang melakukan kebohongan, pasti akan datang akibatnya. Terus pasti tuh datang akibatnya disembor. Nya Kang, nya. Terus ulah gitu-gitu deh gimana? Nya. Bang Abura, ulah ngabohong. Ari ngabohong eta pelakuan anu teu bagus. Nantinya di aku. Jauh mah akibat akhirna. Jadi gitu. Nya Kang, pura. Sia-sia, yang segala make imbalan segala minta dantur ka kebon doang ge, yang kopi, yang gorengan, yang duit deh. Apa sih ngajakan aing? Kan aing teu boga lah, geus tah aing kitu mah. Oh, teu boga main pura-pura kasurupan we. Berarti aing setana. Heueuh lah. Ayo saya. Orang bujang, ngomong-ngomong mau kena panjang. Oh, jangkung. Ngaran orang mah pulo, orang disebut bujang-bujang wae. Nyawa bujang. Itu, nah. Budak jangkung. Kita melakukan kebohongan